Bala di Paneglang. Abah ce santri, ku dokter. Diperiksa, kan batuk paru-paru. Mohon maaf Abah Haji, cek dokter. Pak Haji jangan merokok, batuk aja. Atau melotot manehna. Naon? Aing ngerokok dilarang, aing batuk dititah. Cek dokter jangan merokok, batuk. Ih. Lawan cinali tamali sumala Dewi Aisyah. Aku rata apa nira bisa tak segitu empos mal bisa abah kula be abah kula ditinggalkan ku ibu kula geus maot muga-muga diampura dosana abah kula aya kene masya Allah Rabbana karim ya Allah ditinggalkan ibu bu kuring kula tanasib da jeung Kiai Fudoli. Kiai Fudoli kan ibuna ngantunkeun ti payu. Ibu kula sami. Masya Allah. Cek Kiai Fudoli begitu maot ibu kula Kiai Fudoli ngalayan. Panggilan rombongan datang di Tangerang Kiai Fudoli, cek Kiai Fudoli. Sabar. Kak. Iya, kula ditinggalkan induk. Kula lungleng pikiran leuwih ti 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun la taqumus sa'ah hatta takuna fitanun badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimi asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Al-Mukarramun, para sepuh, para kesepuhan, para pinesepuh, para kiai, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Urang daroakeun ku sadayana mugi-mugi guru-guru urang sing paranjang yuswa nu bararokah. Para pejabat pemerintah, atasan bawahan, sipil militer, TNI, Polri. Puji simkuring dipika hormat teristimewa Sohibul Ma'had kersana akhina al-mukarram guru urang Kiai Ade
Ukaula dipika hormat muga-muga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamat. Santri nu aya sing bararetah bahkan sing bertambah. Oge teu hilap kacocokan Kiai Ade. Iyalah dikireun kula anu sangat luar biasa nyaingan kiai najing. Bapak Makmun moga-moga dipanjangkan umur. Kami paeh kabehan hirup sorangan di dieu. Deuk satu dong ngabaturan ieu. Moga-moga sing panjang umur anu berkah, rajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang dina peuting ieu kumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa nu sangat amat bersejarah di kalangan para kisah-kisah Rasul jeung para kisah-kisah Nabi. Allah nurunkan Rasul, Allah nurunkan Nabi, eueuh hiji Nabi jeung hiji Rasul nu langsung diundang oleh Allah kecuali Kangjeng Nabi urang. Maka alhamdulillah urang tasyakur ka Gusti Allah dijadikan umat Kangjeng Nabi geblek-geblek ge. Rumasan teu geblek ge. Berarti jelema cager lah kitu mah. Sabab lamun rumasa henteu geblek teu rumasa geblek berarti boga rasa gagah. Lamun jelema geus boga rasa asa aing ahli ilmu, asa aing ahli sodako, asa aing ahli ibadah, asa aing pangbagerna, asa aing pangluhurna, itu ialah min akhlaqis syayatin, akhlak setan nu kitu. Maka sabab sakitu tasakur ka Gusti Allah. Ja urang mah ieu ibadah teh eueuh harepkeuneun ibadah model urang neuk make nu mana. Puasa urang mah tadi teh molor bejeng papajuh bae nu dipikirkeun. Salat urang acak-acakan, bapak jeung ibu keur salat, tengah-tengah salat, assalamualaikum paket. Jawab coba eta urang, inget ka salat, inget ka paket. Eta. Macak Quran urang acak-acakan kok geus ompong kieu mengempos. Sod-sod. Bener teu? Sarroyaroh sayyorayoh hese geus kolot. Cek incuna abah kadeuleu Quran ngageblek abah mah eueuh. Teh kadeuleu ige rojak tanah apa rojok matana cenah. Hese. Urang. Maka alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pohara tanggung jawab dunia akhirat ka umat. Sehingga Kangjeng Nabi pernah lapor ke Gusti Allah. Di antarana Kangjeng Rasul kieu nyariosna ka Gusti Allah. Ya Allah, wios cek Kangjeng Nabi, kajen teuing cek Kangjeng Nabi, kaula nu ngeusi neraka. Asal umat kaula ulah aya anu nyesa di neraka. Lesteuing neraka 7 pintu kaula nu ngeusian. Asal umat kaula ulah aya anu disesakeun di neraka. Neuk deugel keneh bae ka Kanjeng Nabi, neuk teu nurut keneh bae, neuk badung keneh bae, neuk pelit keneh bae kana rajaban jeung muludan. Dipentak rajaban muludan 200.000 teu lunas, teu kaharti aing mah. Ari anak hayang HP 1,5 juta paling murah langsung dibelikeun. Karajeg eta ge HP Cina can diislamkeun heula. Maka mudah-mudahan tasakuranana urang di dia para panitia sadaya moga-moga jadi saksi di poe kiamat ciri urang mahaba ka Nabi pangheulana digusur ka surga. Hayang ka surga. Atuh jacala lager ngomong nama.
Nutilok salat ngomong nama hayang kasur. Nutilok eta sakit. Nutilok ngaji ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang. Nu tukang judi slot ngomong nama hayang. Nu tukang nginjeman Bang Emok ngomong nama hayang. La ilaha illallah. Calager ngomong nama. Nu mawi bapak ibu jamaah sadaya, urang mah tadi teh salat acak-acakan, puasa acak-acakan. Pantes Robi'atul Adawiyah, salah satu waliyah, wali awewe nu aya di kota Baghdad. Kumaha cek Robi'atul Adawiyah? Wey deng-dengen, salat urang butuh kana diistighfaran, puasa urang butuh kana diistighfaran, sodako urang butuh kana ya loba acak-acakan. Rabbana karim. Maka alhamdulillah ya urang kuari leletikan di lemur urang aya ustad, aya kiai anu ngajak kana kahadean nerangkeun hukum-hukum agama Allah. Alhamdulillah. Nu mawi kangjeng di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah, ialah para hadirin ku urang diperingati Isra Mi'rajna supaya tambah tajdidil iman, nganyar-nganyar karena keimanan urang ka Gusti. Rasul ngagaduhan Rama alias bapana ngarana Sayyid Abdullah, bapana Kangjeng Nabi sahabah Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib eta Kangjeng Rasul. Para hadirin gaduh Rama Sayyid Abdullah, harita Sayyid Abdullah hiji jajaka, hiji pemuda paling kasep sakota Mekah. Nulayan Rabbana karim, sehingga wajah Sayyid Abdullah hurung. Lamun ti peuting teu kudu make batre. Naon sababna? Sabab geus hurung wajah Sayyid Abdullah, geuning hurung lantaran Nur Muhammad dititipkeun ku Allah langsung di Sayyid Abdullah. Masya Allah. Sehingga ketika Ki Abdullah ulin turun, pemuda awewe sakota Mekah dangdan pamedok-medok, hayang kapilih jadi pamajikan Abdullah. Asal Ki Abdullah keluar nini keur nginum ngacah, parawan keur masak siling sepak, dak aya Abdullah keluar, ku kasep-kasepna Sayyid Nah, ai lila Sayyid Abdullah dewasa ngomong ka bapana, cek Sayyid Abdullah, bah abdi hayang kawin, ari awewe nama kumaha abah bae. Itu tanu baheula mah. Jadi budak baheula mah narurut kako, geus baheula mah anak teh nurut ka ai kuari mati balik, kolot kudu nurut. Janu baheula mah cek indungna icih cek indungna bogos ya kasih kemod. Contoh iya bah, contoh emak-emakku cocok eta boga minantu si kemod. Kahiji si kemod mah jelemana rajin, mun berjamaah aya bae, mun pangajian pangharepna sok karendeng bejeng aki-aki nu ompong teh. Saha ngaranna eta aki-aki nu ompong hideung? Ieu mah di ditu aki-aki di Amerika. Sok aya be manehna duaan be ngarendeng ku bager teh masih eta si kemod. Masya Allah laju manehna mah lamun dititah ku tatangga daek bae. Geus mama cocok ai eta cenah si kemod rada hideung, panu digigireunna ge rada geuneuk. Itu padahal mah urang lamun boga pamajikan hideung atuh syukuran bae. Ya Pak, urang ya Bu, punten Bu, Ibu boga salaki hideung syukuran.
Ari pamakmun makmun lamilin. Abah Mamun lain hidang lain wah tuntut cok saya hidang. Jelema yang ngali Abah Mamun hidang mah jelema buta. Iya malah hidang kurang putih sakitu doang. Iya cek ulah keur ngonang kadi itu ka imah kula. Ih saya aki-aki ompong. Orang iya cocokan Ustad Adeh orang. Cek ulah awas engke lamun waktu acara kudu milo ka panggung. Aduh nyana. Tadi moal milu tadi cek ulah milo. Untuk milu aing sakedeung ceramah. Oh ya cenah kitu lah. Masya Allah. Syukuran bae tabu boga salaki hideung. Ya Allah, kudu atoh Pak boga salaki hideung teh. Ih, nu hideung mah. Ya Allah, karendeng jembatan kaung doang adik kakak. Ih, bener. Nu hideung mah. Ya Allah, syukuran bae ku ibu. Nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung. Leus teuing Gusti jah hideung mah angel kabelok. Letak nangleg 3 cm kitu kan nyahoan jah hideung ieu. Laju pansalaki hideng nyawa kulit hideng make baju hideng samping hideng make peci putih atau doang tai cak-cak adena ieu tai na hideng itu mah doang tihang sound system ya. Nu baheula mah narurut cek indungna ye geus jasi kemod mah salat daekan berjamaah daekan jam mamaku cocok sia kawin kasih kemod jeung nu matak marada cocok sia kasih kemod si kemod mah cokorna jebrag kamari bae ge sawah 5 kotak atuh teu kudu make pacul digelayekan deuk mena kieu mangkaning sawah emak cenah 30 kotak ngeunaheun teu kudu meuli kolektor aya di dia pemuda nu sukuna jebrag kege sia meunang pemajikan kege aya nu hayangeun eta nu cokorna jebrag tapi jajal budak ayeuna bah dijodokeun maldahay budak kuari mah neng bogos ya kasih Udin aya ngaran Udin eta ngaran pasaran di mana tangaran Udin aya di tiap lembur kula baheula masantren dicaringin eta babaturan ngaran Udin 17 Udin dengdek Udin kidal Udin halis Udin jendol. Oh di ompong mah ge makmun ompong harita mah. Ih eta apa ya Allah ngaran Udin mah beneran deh. Masya Allah. Coba dijodohkeun ku indungna. Anah taek teh sia kasih Udin. Langsung ngomong, "Mak, ulah ikut campur jodoh kami. Neng mah geus boga kabogoh. Titel lagi sarnaja." Kuari to gawena di pabrik percetakan orang nyetak bata. Ya Allah ngas oleh ku campur gawena ge di lapangan Bandara Soekarno Hatta Internasional sing horeng tukang jaga WC. Waduh gitu nu kuari mah tapi tingali nu baheula Ki Abdullah teh nyarios ka bapana Ki Abdul Muthalib Pak abdi hayang kawin ari awewe nama kumaha abah bae ngan ieu Ki Abdul Muthalib bapana Sayyid Abdullah geus meunang ilham ti Gusti bahwa pijodoeun Abdullah mah aya hiji awewe orang kota Mekah ngaranna Siti Aminah Aisyah cenah Aisyah mah pamajikan Rasul sabada pupus Siti Khadijah nikah jeung Siti Aisyah putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah Rabbana Karim. Ya Allah akhirna ya Ki Abdul Muthalib turun ngan terang di mana ya imahna Aminah akhirna turun waktu rame urang Mekah tak Ki Abdul Muthalib tuh turun aya naon eta ditaranya kurang Mekah bade ka mana Ki Abdul Muthalib ieu kula neangan imah Aminah. Oh ieu Abdullah hayang boga pamajikan bogoh ka Aminah itu alasanana padahal tos wahyu ti Gusti Allah. Waktu sakota Mekah parawan kabeh diaranan Aminah.
Arana mah Ratna diganti Aminah. Arana mah Odah ganti Aminah. Arana mah Nining Aminah PKB. Iya Ki Abdul Muthalib bingung, piraku cek Ki Abdul Muthalib. Iya sa Mekah ngarana parawan Aminah kabeh. Orang Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Tenyaho bin Kusoy bin Kilab bibin poho jana. Kusoy bin Kilab Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Hasim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab. Papanggih Kangjeng Rasul dina bapak jeung ibu turunan kakek nomor kalima. Eueuh jelema sadun. Insyaallah. Rabbana karim. Horeng ceki Abdul Muthalib, pira aku ya bikang sakota Mekah Aminah kabeh. Jadi kabeh bogo kana Abdullah. Oh iya mah cenah Aminah binti Wahab. Atuh sakota Mekah imah diaranan. Ini rumahnya Aminah binti Wahab. Ini rumahnya Aminah binti Wahab. Atuh bingung Ki Abdul Muthalib, pira aku sa Mekah, ieu lalaki Wahab kabeh ngaranna. Oh, Wahab bin Abdi Manaf. Kakarak mentong tadi di. Akhirna nikah. Begitu nikah, jujung bae bah ngarokok mah cocok. Iya cocok ngarokok mah. Jadi ciri lalaki wanian tak ngarokok. Bener lamun hayang neulekeun saha lalaki nu wanian, nu ngarokok hiji wani menta. Nu kadua wani ngahutang di ka warung. Nu katilu wani nyokot rokok mitoha. Nu ngarokok mah ye. Bener. Mantap mun hayang nyawa lalaki wanian eta nu ngarokok. Jeung deh bu punten lamun salaki ibu ngarokok ulah sok dicare kanan moal kadenge si eta mah. Ieu beuteung moal ngadenge aja ieu. Ulah ngarokok moal ngadenge. Tuh. Baheula dipaneglang. Abah ce santri, ku dokter. Diperiksa, kan batuk paru-paru. Mohon maaf Abah Haji cek dokter. Pak Haji jangan merokok, batuk aja. Atuh melotot manehna. Naon? Aing ngarokok dilarang, aing batuk dititah. Cek dokter jangan merokok, batuk. Ih. Ngarokok aing dilarang, aing batuk dititah. Bener. Dia teh main nama ganteng, gangguan telinga aja. Jadi hampir Android lah, udah dikuet baik gitu. Ya Allah. Geus lamun aya aki-aki cenah tan ngaranna ngarokok dicarek. Saya mah diparis ku dokter. Pak, Bapak merokok terus. Dari berapa tahun Bapak ngerokok umur? Dari umur 10 tahun, Dok. Sekarang umur 85 tahun. Udah berapa tahun ngerokok? Hitung baik ku dokter ku sia. Aing mah teu ngitungan. Bapak nggak takut mati ngerokok terus atau enggak? Kenapa? Mati korek rokoknya ada korek. Seungeut teuy ku aing tuh. Pisan jawabna. Daya korek nanya. Iya mati ka mana eta mati rokona maena mah. Akhirna nikah. Saha? Sayyid Abdullah nikah jeung Siti Aminah. Begitu menang dua cahaya Rasul anu tadina di bapana dipindahkeun ku Allah ka ibuna nyi Siti Ami. Nah, menang 2 bulan keur dihamilkeun. Tuwaffiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah enahan opan bro ini sok maca se 5 kula sok maca eta tadi berjanji kudu barisa berjanji kula teh mun maca se di imah malam Salasa aya manggil Pak eta umurna geus 95 tahun
Abah kula di tahun 70 kamanggilnya nate eta. Kula di tahun 2000 genep ya guru mun si paling berkah panggil maca saya. Moal rezeki sia moal seuseut. Panggil kula sok dengekeun maca saya mah ya manakib mah. Bahasa Arab menang ganjaran. Bahasa Sunda menang ganjaran. Bahasa Jawa menang ganjaran. Apa bahasa Jawa kan? Nah. Lawan Cina litamali sumala Dewi Aisyah. Aku rata. Apa nira? Bisa tak kos gitu? Empos mal bisa. Ay baheula mah bisa. Ngeunaheun kalau sok nengkeun lagi. Upuh 87 lin bah. Parandana kidung eta teh kan. Kinanti eta beng suka ditulah poho deui. Sinom. Dulur eta palebah 2 bulan dikandung. Ketika ngandung Kangjeng Rasul Siti Aminah tuwaffiya bil Madinati Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah wafat Sayyidina Abdullah diprotes Gusti Allah usaha ku malaikat Jibril cek malaikat Jibril ya Allah ieu anjeun teh nyiptakeun Muhammad hendak jadi manusia paling mulia di dunia kunaon di maotan abahna ayeuna kan Muhammad butuh perhatian Muhammad butuh perlindungan Muhammad butuh segala-gala kunaon di maotan bapana cek Allah kumaha aing bae bril Muhammad kakasih aing Abdullah bapana hamba aing siage makhluk aing atau kumaha aing bae cek Allah engke bakal kajawab ku sia bakal cek Gusti Allah engke ku aing bakal dijawab pertanyaan anjeun jeung anjeun bakal nyaho rahasia Masya Allah akhirna Siti Aminah diurus kudu jadi mertua nyatana Ki Abdul Muthalib bapana Sayyid Abdullah diurus lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal menang genep tahun di maotan deui ibuna Nyi Siti diprotes deui ku malaikat Jibril Gusti baheula ku anjeun ceng rebelna leutikeun deh lain turunkeun set Gusti baheula ku anjeun di maotan bapana umuran 2 bulan kuari di maotan ibuna umuran genep tahun ari kitu kumaha pan ieu Muhammad engke butuh kasih sayang butuh perhatian butuh sagala-gala cek Gusti Allah kakarak kuari kuaing dijawab pertanyaan anjeun wahai Jibril cek Gusti Allah nu mantak kuaing di maotan bapana umuran 2 bulan di maotan kuaing ibuna umuran genep tahun sebab cek Gusti Allah nurek ngurus Muhammad malain jelema cek Allah aing langsung mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah geus nu ngurus Kangjeng Nabi mah Gusti Allah guru na Kangjeng Nabi mah langsung Gusti jelema nu langsung diurus ku Allah sukses mimpin dunia jeung akhirat Rabbana karim akhirna Rasul diurus kudu jadi kakek dewasa Rasul umur 25 tahun nikah jeung Siti Khadijah nah maot telami kakek Ki Abdul Muthalib maot Ki Abdul Muthalib orang Quraisy can berani ngaganggu Rasul sabab ayah Abdul Muthalib telila Abdul Muthalib maot kepengurusan Rasul nu jadi backing pindah kanu jadi paman adina Abdullah ngarana Ki Abi Thalib saha Abi Thalib bapana Sayyidina Ali nah orang Quraisy tidak berani ngaganggu Rasul sebab aya Abi Thalib putra Abdul Muthalib
Abdul Muthalib keturunan Adnan. Adnan salah satu manusia anu membangun Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy. Tewani tah telami Ki Abi Thalib oge maot. Atuh rada sedih Rasul. Telami disusul ku istri tercinta Siti Khadijah oge ma. Ya Allah. Panetan mun ditinggalkan pamajikan Pak sedih. Hah? Oh. Bau. Abah kula, be abah kula. Ditinggalkan ku ibu kula geus maot. Muga-muga diampura dosana. Abah kula aya kene, Masya Allah, Rabbana Karim. Ya Allah ditinggalkan ibu, bu, kuring, kula, tanasib da jeung Kiai Fudoli. Kiai Fudoli kan ibuna ngantunkeun ti payu. Ibu kula sami. Masya Allah, Kiai Fudoli. Begitu maot ibu kula, Kiai Fudoli ngalayan. Panggilan rombongan datang di Tangerang, Kiai Fudoli, Kiai Fudoli. Sabar. Kak. Iya, kula ditinggalkan induk. Kula lungleng pikiran leuwih ti 6 bulan. Terus kakak sing sabar. Beda ku indung mah. Bener bu. Ya Allah, eta kula harita sapoe ngalamun. Rabbana Karim. Teu hayang dahar jauh nanaon ni harita eta. Kadang-kadang coba eta ditinggalkan pemajikan ngalamun cek anakna hati aya hiji jelema misalkan ditinggalkan bah ulah ngalamun bae jak mah hirup deui moal aing mulai ngalamun pan abah doang ngalamun aing mah eta ka indung sia kainget-ingetkeun sambelna aing eta delana kot seungit sedep jasa delana naon aing kitu nya cek anaknya, oh jadi abah yang sambal doang emak, tenang, kami dijeunkeun. Masya Allah, Rabbana Karim, dijeunkeun ku anakna kosat pet. Tabah, kasan, teu doang indung sia mah jaku sedep eta. Delana cap naon, penting cap kacang, penting cap naon yang kita nyaho cenah. Pohara indung sia mah. Masya Allah. Nges bah, mending urang ulin yuk jalan-jalan lalieur aing mah. Abah hayang naon hayang mending dahar yuk ka Padang jauh amat ya nyatu ka Padang. Mah buadag dirajeg ge. Pan kali mah jarauh nyatu ka Padang, meuli rokok ka Madura kori mah. Meuli bubur ka Cirebon. Pecel lele ka Lamongan. Jarauh kori mah jarauh balanja eta. Beneran be. Bas, Pak, abah hayang naon kuring abah turutkeun hayang naon kurang bu eta Pak pemuda boga bapak ibu geus eueuh aya abah hiji diturutkeun abah hayang geura ngomong abah hayang lauk yuyuk belum lauk yang naon teh hayang abah hayang mobil anyar lalu yang naon hayang nabrak abah hayang kawin deui hayang kawinkeun ulah dilarang-larang naon malah coba ayo guru abah kawin deh udah inget kamak ya dengekan abah ibu kula maot menang 10 poe kula dikawinkeun deui abah kula kawin nah sabab rumasa kula mah teu bisa bakti ka kolot sabab lalaki mah biasa diurusan jeung anak aya jarak teu cara jeung pamajikan anak kawin cek kula daing kawin aja nah engke ku abdi dilamarkeun hayang nu ngorah hayang nu kolot moal neurak aing nu ngorah teuing macana abah kula geus 85 tahun jeung umurna baji bener nikahkeun ku kula eta mah pangkeut karunya kula laju kula maturan keur Masya Allah bener lebah dinya kurang birrul walidain itu ibu misalkan aya kene main kawinkeun wae atuh engke heula sia nam jadah doang ibu aya kene bapak geus eueuh bu geus ulah ngalamun bae eta abah jamual hudang deui mending kene ka ditu urang jalan-jalan lalieur mah teh aya
Abah yang ibu hayang apel tenerak. Baso melang yang naon. Ulin yuk ka laut lali yang asup angin. Aju ibu hayang naon tuh hayang emas. Ya. Balikan ku dewek ari aya mah. Ya Allah, itu mantak eta ibu bapak perlu boga anak soleh yang kudu yang ketika orang teh ya nugas karolot kudu loba wasiat ka anak nu hade sia lamun aing eueuh umur sia sing alakur jeung dulur ulah riributan jeung baraya eta mamang sia di ditu ku sia aku salat sia ulah tinggaleun sing ulah loba maksiat mun hayang sia menang ridho aing mun hayang sia menang ridho Allah takwa sakamampu urang ulah eureun sia pangajian sing alakur sia jeung dulur bagus eta wasiat dimaki-aki wasiatna kieu abah mah mun paeh hayang dikubur deket paciringan bae kabehan hayang deket wali hayang deket ulama bah batur mah hayang deket wali dikubur ari abah yang deket paciringan ai kitu kumaha lainna naon aing lamun indung sia kieu engke kadeuleu ku aing ih eta aki-aki aya nu kitu nya mun indung sia kieu engke kadeuleu cenah ku aing abina-bina eta hirup aki-aki terus ya setengah jam leuwih Pak tadi kan ceramah jam 10:30 lewat 5 atuh ku ari berarti kadang deui geureunna nih mah terus wani nambahan ya numpang ka kiai meureun sana ya kurang teruskeun ieu kula nek nyaritakeun Isra Mi'raj ieu teh ieu deuk dipapai heula bahaji ku kuring riwayatna supaya leuwih tasdik. Nah, ieu cerita Isra Mi'raj. Ujung-ujungna nyaritakeun Isra Mi'raj. Begitu hadirin wal hadirat kakarak tah. Siti Khadijah teu aya. Ibu Rama Rasul ti payun ngantunkeun, Bapak Kolot ti payun ngantunkeun. Bahkan hadirin wal hadirat paman nu jadi tameng gak ada kekuatan Rasulullah pun meninggal dunia. Istri tercinta meninggal dunia. Rasul sad jadi nalangsa tahun harita disebut tahun amul hazn, tahun kedukaan, tahun kesedihan. Rasul ngalamun kakarak orang Arab berani ngaganggu Rasul. Rombongan mamangna Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Dapur, Abu Jalan jeung Abu nu sejena dak serang Muhammad. Bila perlu Muhammad paehan cok orang-orang Quraisy paehan menggas Rasul diembargo jual beli jeung sahabat Muhammad ulah bahkan baikot Muhammad jeung sahabat-sahabatna. Rasul mun rek ngaji ya ilmu naon nih bah misalkan contoh rek ngaji ka Pariuk masjid di Pariuk geus dihadang ku orang kafir bari pedang terhunus di jalan Rasulullah geus dihadang. Asal Rasul rek ngaji ka masjid anu dihadang pedang terhunus awas cek sahabat Rasul ulah ka ditu deuleu tuh orang Quraisy. Rasul ngalamun ya Allah cek Rasulullah teu sangka ieu orang-orang Quraisy wahara amat ya matak mun aya kiai istiqomah kiai ade santri istiqomah ustad istiqomah awas kadang-kadang nupang heulana hewa dulur sorangan moal deung-deungeun deuleu jakang jeung Nabi pamangna sorangan nu hewa nu mimpin Rabbana Karim. Akhirnya Rasul punya inisiatif jadi Mekah ieu kafir Quraisy orang-orang Quraisy dulur geus teu karunya kai kabeh ngahewaan bahkan rek maehan. Akhirnya Rasul punya inisiatif akan berangkat menuju kampung Taif. Nah cenah bah Taif Hamzah Fa Taif. Di Taif aya dulur ngaranna Qabilah Bani Saqif. Naon cenah? Saqif dasar ganteng. Qabilah Bani Saqif. Itu. Puyuhan ya Ustaz ada boga murid
cap Android betahan. Itu pan Android perlu ditoel baik. Ya Allah, ganteng eta sing kentanangan. Oh, gangguan telinga cenah goreng. Garis miring torek. Kumaha eta akhirna hadirin? Akhirnya Rasulullah punya inisiatif akan berangkat menuju kampung Mekah. Taif jaraknya 120 kilo kurang lebih. Kula geus 4 kali ka Taif. Ieu kamari ke umroh ta bulan Rajab. Ka Taif deui kula. Moga-moga bisa jarah ka ditu. Moga-moga bisa jarah ka makom Nabi. Moga-moga bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Bisa ngalaksanakan ibadah umrah. Boga duitna. Geus daftarna. Ndak saha nu mawa. Angin puyuh. Ngan ulah leutik hat. Bila mana Allah geus berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, lamun Allah geus berkehendak atuh jadi. Cek logika manusia teu kaharti. Ye, munggu Allah. Tuh, Ibu, Pak, ya, Pak. Aya jelema hebat. Ibu-ibu ngadadak berangkat ke Mekah. Eta ibu-ibu rek pangajian, ya Allah. Kasenggol pinggir jalan ku mobil BMW, Pak. Labuh potong. Akhirnya turun nu gaduh mobilna. Ya Allah, hebat nu gaduh mobil, tanggung jawab. Candak dibawa ke rompokna, hayu hayang ka mana? Hayang ka Cimande, dibawa ke Cimande. Hayang dibenerkeun tulangna. Hayang dirapik, hayang cager deui kula mah ieu indung kula. Mohon cek anjeunna siap. Hayu urang nyareat. Berobat, alhamdulillah 2,5 bulan sehat. Tasakuran tah. Ayo cek nu nabrakna teh apa Haji? Ibu jaga sehat bener deui. Alhamdulillah tiasa ngaos deui, urang tasakuran. Tasakuran di imah eta imah ibu-ibu. Ya Allah, beres tasakuran. Atuh nangis ibu-ibu keluarga ngahaturkeun nu cek eta Pak Hajina, Bu, ari ibu tos ka Mekah. Ka Mekah di mana Pak Haji? Salaki ngalumbuk segala mak buruk. Doang digigireun aing ya. Lah, atuh anak 12 usaha biasa bae. Deuleuh lah imah ge lah kamalipat bocor ta imah. Kan ku Pak Haji di dangdanan. Oh. Tapi ibu hoyong ka Mekah. Lainna hayang-hayang deui. Ngan pimanaeun entong kitu cek Pak Haji. Lamun Allah geus kawasa atuh nya ngan syariat. Yo, ibu aya KTP. Gaduh KTP mah Pak Haji. Aya eta surat nikah atuh aya. Pak Hajina aya, bapana aya teh KTP-na. Aya, surat nikahna aya. Ya Allah. Ayo ada mal paspor. Ngadamal paspor mangkaning bulan Hafid. Ya Allah, daftar langsung kana visa Puroda ONH plus 700 juta. Jeung abdi urang sasarangan tahun ieu angkat hajian. Buat hampir pingsan. Rabbana karim. Tuh, ulah leutik hate. Geus ieu ge bisi hayang geura tarema ka Mekah. Jajalan raya deukeut ti dieu mah. Abah ka ditu bae ka hareup. Sugan sulukan seleket aya truk mawa taneuh nekapik. Gua brus be ditabrak, panaik pasaran eta. Masya Allah baladirin. Berangkat Rasulullah ka Taif. Rasul berangkat ka Taif teu naik onta bah, teu naik kuda. Sabab bisi kadalek orang Mekah. Engke diudag Rasulullah. Akhirnya Rasul susulumputan, mapah jalan kaki. Ya Allah, 120 kilo. Begitu berangkat Rasulullah ka Taif ditemani oleh seorang sahabat anu ngaranna ya sahabat Zaid bin Harithah. Sacenah eta sahabat Rasul sekaligus anak angkat Rasul, bahkan satu-satuna nama sahabat anu aya dina Al-Qur'an ngan saurang Zaid bin Harithah. Ayat Qur'an anu mana? Nu bapak-bapak jeung ibu-ibu teu nyaho teh. Nyahon teh ayat Qur'ana.
Nyaho teh ayat Qur'ana. Tuh jaca kita ditanya iya. Ya dengekeun bah ayat Qur'ana ya. Zaid bin Harisah eta sahabat sahabat Nabi eta anu ngarencangan Nabi ka Thaif ngaranna Zaid bin Harisah. Saha? Zaid bin Harisah. Harisah. Ha ujungna ya, Harisah. Oh ima Harisah. Ompong pan hese lah gati. Yuane kiai bukan murid ya. Masya Allah. Rabbana karim. Berangkat. Eta Zaid bin Harithah bah. Hiji-hijina sahabat Rasul. Anu ngarana aya dina Quran. Nu saja nu aya. Mana ayat Quran? Abah terang teu. Pastilah potongan banget kieu mah. Ya ayat Quran ingatkan. Falamma qada Zaidum minha wa qaran zawajnakaha. Insyaallah. Falamma qada Zaid, maksudnya Zaid bin Harisah. Nah, berangkat Rasul. Begitu Rasul berangkat ke Thaif, apa yang terjadi? Pengharapan Rasul 0-0. Cek Rasul muga-muga di Thaif dulur ngabelaan ka aing. Jadi Mekah mah aing geus dikepung ku orang Quraisy. Kan muga-muga ieu dulur di Thaif Bani Sakib teh ngabelaan aing. Apa yang terjadi? Barang datang ke Thaif, Rasul tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Rasul henteu disambut dengan marhaban ya nurul ain, marhaban jaddal Husain. Rasul bukannya disambut, malah Rasul disambit. Sakampung Thaif kabeh nyerang ngepung Kangjeng Rasul, bari mawa batu, tulang onta jeung kayu. Kabeh dibaledogeun dibalangkeun ka Rasul. Bisa dibayangkan ku ibu jeung ku bapak. Jelema duaan dikepung, makana darah ngocor. Kepala Rasul memar, bercucuran dengan darah. Ya Allah, badan Rasul penuh dengan darah. Jubah Rasul tadina putih, robah warnana jadi beureum lantaran pinuh ku getih. Iyalah Islam. Iyalah perjuangan. Kurang kumaha Nabi. Eta Nabi Pak, sehingga mata Rasul cek saware mah katutupan darah, rumpah-rampak Kangjeng Rasul lempang Nabi. Rabbana karim. Ieu Kangjeng Nabi perjuangan anak pohara. Mantap bisa aya ustad istiqomah. Kakarak dicarek diusir ku mitoha, ulah waka pundung tad. Kecuali sadak dipencit ku mitoha. Kakarak eta ki ade. Masya Allah, akhirnya Kangjeng Rasul rumpah-rampak. Dicepeng Rasul panangana ku Zaid bin Harisah, langsung dibawa lumpat Rasulullah melalui bukit-bukit di Thaif. Masya Allah, antak pulang ke kamari ka Thaif cacahan iya Pak Bu jeung duduluran kula umrah kula teka rasa pertama ka Thaif kula curik terus-terusan ngabayangkeun Kangjeng anu salembur Thaif ribuan jelema nyerang Rasul. Coba eta akhirnya Rasulullah disalamatkan ku Gusti Allah. Tah para hadirin wal hadirat, kumaha eta akhirna Rasul calik dina bukit-bukit dalakeun ka dieu bari leungeunna dikieukeun mantak di Thaif aya tilas sikut Rasul. Cab untuk mengenang sejarah di Thaif dibangun masjid hanya 2 meter kali 2 meter, hanya simbolis saja. Tilas Kangjeng Rasul cali. Eta kuring begitu ningali masjid Masya Allah, Kangjeng ieu anjeun di dieu nyumput. Atuh kuari mah geus hebat, atuh baheula mah kos kumaha bawa apa eta gunung-gunung. Ya Allah, bari ngalamun Rasulullah, ieu na dikieukeun sat gado ditampak ku Rasul. Bari ngadoa Rasulullah. Ieu doa Rasul di Thaif baca ku ibu jeung ku bapak ketika urang menang sedih bah menang kapusing hate keur gundah hate keur pararus
jarareng, taiut, marareng. Mun hate keur sedih baji. Keur meunang kapusing, ulah nyeuna status rodiah. Ieu mah pamajikan pusing ka salaki nyeun status pamajikan blow on. Salaki pusing ka pamajikan nyeun status salaki tolol. Gablek keimanan. Ya baca, mantak kudu dek ngararaji hirup. Terus, ya doa Rasul. Baca, ingetkan, bawa balik. Ke dites aki-aki model kieu. Ulah main amin beta apal. Amin deui. Heueuh mangkana. Oke heulan. Ya dengekeun doana ya. Doana dengekeun, tengetkeun. Celina torek teu. Kuari kadenge teu ngomong. Ah enggak saya kadenge mah. Rasul bari ngadu ka Gusti Allah, asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Turutan, asku kabehan, asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Pasti itu apal keneh bae. Ngarekam aya. Nah itu ngarekam, ya ngarekam pugu ieu mah ya nu tilok setor teh ka kula ya ngarekam bae. rekam. Ya Allah, ialah doa Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi, asku ilaika. Mungka anjen abdi Gusti ngadu teh du'fa quwati lemah kekuatan abdi cek Kangjeng Nabi, wa qillata hilati saeuti kemampuan abdi ya Allah. Wa hawani 'alan nas tina sepak terjangna orang-orang Taif. Anta rabbul mustad'afin, anjeun teh hiji zat nu bisa dipenta pertolongan pikeun jalma anu lemah semacam kaula cek Kangjeng Rasul. Ya arhamar rahimin. Baca mun keur parausing jala rengkel, ibu di carekan ku salaki, emang nagem mama mah teu gablek kolot asku. Bisi ieu bahaje kabeh ditarekan ku pamajikan nyok-nyok bae pan. Bapak sama tegablek polo, anak 12 teu mikir. Asku. Nah, itu bae geus. Naon ka ditu atuh asku bae geus. Apal teh? Sok sakali deui, baca balik di dieu. Doa supaya apal. Mantak lamun kuring ge aya musibah naon bae baca doa. Pan itu doa Rasul. Dipiwarang ku Rasul. Ai kuring meunang ijadah langsung di Habib Zain bin Smith nu aya di Madinah. Masya Allah. Asku ayo ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta itu anta rabbul mustad'afin ya arhamar rahimin. Ajas tukum. Geus tukum maka kabehan ieu. Kabeh itu nak diambar itu sampodo amat. Eta ketika orang menang musibah ulah nyeuna status. Baca doa tadi. Ingat askuna doa. Paling balik berarti dia. Tadi tak cenak kiai, anggen aku nas. Aku kamu nggak kaditu. Mejeuna Kangjeng Rasul keur kitu Pak Bu, keur calik. Ari torojol malakul jibal, malaikat jibal gunung, berarti malaikat anu nunggu cek malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, geura tunjuk ku anjeun gunung mana nu pangluhurna nu aya di kota Mekah.
Ku kami nek dibalikan ke orang-orang Taif, nek ditimpahkan. Kami terido cek malaikat anjen dihina ke orang-orang Taif, anjen dinyeri ke orang-orang Taif. Ya Allah, lamun kula be andai kata urang keur nyeri hate baji. Ai torojol malaikat ngabela. Mbau. Contoh iya misalkan, "Hai Jamaluddin, geura tunjuk ku anjeun gunung mana nu pangluhurna, nu aya di Banten, nu aya di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah." Ku kami nek ditimpakeun ka orang Pariuk. Contoh iya, atau contoh lah. Sebab orang Pariuk darareug, buararad. Contoh. Lamun kula mah langsung nunjuk. Malaikat hiji Gunung Merapi. Timpakeun, kaluarkeun gerandong jeung mak lampirna. Trok terus orang Pariuk jeung bol-bolna. Sikat, berikut aki-aki dompong. Pangholana sikat. Atau contoh iya. Aduh. Rabbana karim. Lamun urang nafsu iya. Tapi kumaha Rasulullah? Begitu ditawaran ku malaikat. Ulah malaikat. Coba ku karunya Rasulullah. Ulah malah ngadoa Rasul. Kumaha cek Nabi? Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah ngaluarkan tina tonggongna orang-orang Taif man ya'budullaha, anak cucu mereka, keturunan orang-orang Taif, supaya kabeh nyembah ka Gusti Allah, teu musyrik dijajan. Tuh Kangjeng Rasul. Doa Rasul dijabah, Taif 100% Islam. Apa arti dongeng ieu? Ulah ngadenge dongengna doang, cokot hikmahna. Naon? Jadi jelema ulah pendendam. Dendam lain ngabereskeun masalah, tapi memperbesar masalah. Batur hewaeun ka urang teuing. Sanajan batur ka urang hewa, nah batur ka urang nganyeri, doakeun mah bener bae, ulah didoakeun teu ben bisa teu kitu. Oh aing ge hendak bae pugu mah. Aing ge sok hendak bae pugu mah kieu haram jadah dong, beneran. Ulah ge hendak bae. Teu bisa kitu. Ya Allah. Odah anon cenah mimin, cenah si anak teh lain hewan ka sia. Heuh si eta mun aya aing balieur bae. Terus kamari naik motor ragang, leungeunna potong cocor rasak. Lempok hak. Urang mah kitu. Awalat di aing opanira. Bisa ngawalatkeun sia. Tapi Kangjeng Rasul berbanakan. Masya Allah, jung-junang ku pohara. Mata kurema keur di Taif teh nangis bae, Pak. Najana Rasul keur cicing, torojol wari malakul ardi, malaikat ardi bumi. Lamun tadi malaikat penunggu gunung, kuari mah malaikat penunggu cek malaikat penunggu bumi Muhammad. Tadi malaikat penunggu gunung ku anjeun bisa dicegah. Kami rombongan malaikat bumi teu bisa dicegah. Andai kata darah anjeun nyak celak ka bumi, moal bisa dihalangan kampung Taif nek dibalikeun langsung ku kami. Cek para malaikat. Mun harita lebat harita kula beulan. Contoh ieu. Hei Jamaluddin, coba darah anjeun nyak celak ka taneuh, moal bisa dihalang lembur Pariuk dibalikeun pos Pariuk. Wah, Osina tabur tuh, atuh iya. Lamun cenah darah anjeun nak celak, hei Jamaluddin, anak tanah orang Pariuk bakal dibalikeun. Wah, yang dikesak-kesakeun kana tanah sakalian. Beneran teuy. Tapi kumaha Kangjeng Rasul? Ulah malaikat ulah coba eta. Malaikat gunung penunggu gunung dicegah, malaikat penunggu bumi dicegah. Ulah malah Rasul ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah ke orang-orang Taif
sebab maranehna kos kitu keterangan Gusti bahwa abdi ieu utusan Gus ya Allah. Rasul keur ngalamun. Nah, iyalah orang sahabat, orang hebat, luar biasa, teu khawatir, teu rempan Kangjeng Rasul. Aya nu dibalikeun ku Allah hatena orang Taif. Di Taif aya jelema beunghar boga kebon korma jeung kebon anggur ngaranna Atabah bin Rubai'ah. Eta Atabah pangbeungharna di Taif. Boga bujang ngaranna Adas. Sacenah tadi anu pangbeungharna di Taif. Main Adas ya. Bujangna Rodiyah, Adas mah. Main Adas be Adas. Aya jalma beunghar di Taif ngaranna Atabah bin Rubai'ah. Sacenah? Eta Atabah jalma paling beunghar boga kebon jeung anggur gitu. Karena saat tadi cenah? Aduh, jaka sembung bawa golok ya. Nah tadi teh numpang beunghar di Mekah, di Taif, saat tadi teh. Aduh, ngaranna teh Mang Poho. Ngaranna numpang beunghar di Taif, nu boga kebun korma ngaranna Atabah bin Rubai'ah. Tah, eta pangbeungarna di Taif. Sacenah pangbeungarna di Taif? Bin Rubai'ah cenah. Aduh, aing jadi boga cocokan ya. Ayo Ustaz Ade, bawa banyak kapan deh gelangnya? Datang ke Cilemer, koing balangkeun mereka ditu hapak, hakan tabayawak gitu ya. Atabah bin Rubai'ah. Coba Atabah bin Rubai'ah. Boga bujang ngaranna Adas. Sacenah? Adas. Atas. Ampun ini pan kosong ya pan atas. Eta Adas sadiri. Cek Rubai'ah kieu cek Atabah ya, cek Atabah. Cek dununganana ngaranna sa tadi? Jelema pangbeunghar di Taif. Nu boga kebon korma jeung kebon saha? Aduh. Masya Allah. Aing mun murid aing kosi koing kana kulkaskeun koing disekem. Ta ngaranna Atabah bin Rubai'ah. Atunya tadi kitu boga bujang ngaranna Adas. Lain cadas. Bisi cadas deh cenah. Cek Rubai'ah kieu, das ka dieu. Ayeuna bos Muhammad tadi cenah masyaallah dikepung ku orang Taif. Karunya paoy anggur jeung korma. Masyaallah. Tenang. Tenang. Jadi yang kabawa belet yang poho di bayi ya deh. Aduh, aing nepa juri garam jadah. Aduh, di malabatan Haji Pendi Cilongok alabatan ya. Cek Atabah, cek Atabah ka bujangna ngaranna das. Ainan bos muncul urang teh mah. Muhammad karunya. Ieu antaran anggur jeung korma. Cek Adas, bos, di mana cenah Muhammad na? Teu nyaho, teangan be ku sia. Tuh, dolo cenah mapai gunung. Tuh galak lah, anak bos lah. Ieu ge mun jadi bos mun teu galak ieu ge. Lah jadi bos bentok, teu jadi bos. Mantap ge, teu galak. La ilaha illallah.
Nge, atau di pangmenang kumaha jeung potongan ge bener sana memenangkeun. Ye, duit geus teu boga. Ngomong ngeheos, ceuli kurang denge. Uyuhan anu ngurusan uyuhan. Ambek we gede. Ya atuh Honda 70 jeung ieu mah. Atuh lompat geus eueupan, hayang lompat dikencekeun gas oli ngaracak. Jadi aing capek mah ceramah ge. Orang ngalat teh nya, Bo. Adab. Tadi teh ya saha anu pangbengarna? Da adab. Atabah. Adabah. Atabah bin Rubai'ah. Boga bujang ngaranna. Ingat teh kana adas meta. Memorina adas doang. Atabah mah akhirna cek Atabah das bawa korma. Adas lelempanga. Milari Kangjeng eta Rasul paji teterangan bahwa adas eta teterangan bahwa ieu teh Kangjeng Rasul berangkat adas begitu patepang jeung Rasul. Cek adas mang Rasulullah teterangan nih bahwa eta Kangjeng mang ieu korma jeung anggur ti dunungan kaula keur dahar mang. Cek Rasul hatur nuhun. Dicandak ku Rasul korma. Begitu dicandak Rasul ngucapkeun lapad Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Cek adas min aina anta lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Urang mana anjeun? Cek adas. Can pernah diucapkan ieu kalimat tu diucapkan ku anjeun tadi, can pernah diucapkan ku ieu ahli kampung. Atuh pan jak kafir ieu. Ai kitu anjeun urang mana? Cek saeta. Berarti bener ya ngabandungan aya kitu mah. Cek adas bener. Uma cek Rasulullah. Kaula Muhammad bin Abdullah. Orang kota Mekah. Cek saeta. Cek Kanjeng Nabi. Habe adas. Kaula Muhammad bin Abdullah orang kota Mekah. Kaget adas. Ya Allah, cek Rasulullah, ari anjeun saha jeung urang mana? Cek adas, kaula adas. Orang mana? Orang kampung Ninawi. Di mana eta Ninawi? Di Irak. Oh, cek Rasulullah, berarti anjeun orang kampung Nabi Yunus bin Matta. Adas kaget. Cek adas, wahai Muhammad, kau kenal dengan Yunus bin Matta? Apa jawaban Rasul? Wahai adas, Yunus bin Matta saudara saya, dulur kaula Yunus Rasul, kaula Rasul akhir zaman Muhammad bin Abdullah. Kaget adas, harita kene dikecup kening Rasul, dicium tangan Rasul. Hadirin harita kene adas, asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka Rasulullah. Da Rasulna dipayuneun. Oh horeng eta adas, Pak, Bu. Di Irakna horeng eta anak pendeta, muncul urang teh anak kiaina. Ya boga kitab Injil sok ngaji jeung bapana. Das ieu di akhir zaman aya nabi ngaranna Muhammad bin Abdul orang kota Mek. Nah engke anjeun bakal panggih jeung nyana. Adas harita teu berpikir. Cek adas piraku aing bakal panggih jeung Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Muhammad mah di Mekah, aing mah di Irak. Sedangkan jarak Irak Mekah ribuan kilo. Allah berkehendak mempertemukan adas dengan Rasul. Adas gawe ka Taif jadi tukang kebon gaduh atabah. Boga
Ya Allah, Rasul berangkat ke kampung Taif. Ketemulah Rasul dengan Adas untuk mengenang sejarah pertemuan tersebut di Taif, sekitar jarak 300 meter. Tadi Masjid dibangun Masjid Adas. Kebong ya, dua kia. Hanya simbol dong. Masya Allah, Rabbana Karim. Akhirnya Rasulullah, sabara poe Rasul di Taif, 10 dinten. 10 poe, nu iman kakang jengro. Ayah ge sata di nu iman. Orang mana eta? Irak. Ada nyambung hetik ya. Orang Irak. Nah, akhirnya Rasulullah uih deui ka kota uih deui ka Rasul mah lamun jalan kaki ya bah, Makmun. Kangjeng Nabi mah upami mapah naik onta, naik naon, lisana tara eureun maca Allah. Percis doang Pak Makmun, doang bapak-bapak, doang ibu-ibu, doang orang pariuk lamun lempangan ka mana bae, eureun-eureun ngomongkeun batur bae terus-terusan. Nah, Rasul barang datang ke Ma'la. Di Ma'la kuari aya masjid nanti kan? Di Ma'la kuari aya masjid naon baji? Deket Ma'la, nugas ke Mekah. Ini kan Ma'la, makom Siti Khadijah. Aya masjid naon? Jin. Masjid naon? Iya, depan Ma'la itu masjid jin. Belah dituna Masjid Sajaroh. Nah, ibu nggak anu umroh can? Yudui nyenyak panan bedui. Abah hayang teh? Hayang. Turutan doana. Allahumma walwah jual sawah. Artinya jual sawah nak? Agak itu boga mah. Ya Allah, tok bu pak. Akhirnya Rasul kembali ke kota Mekah. Datang Rasul ke Ma'la, deket Ma'la aya jin. Eta beat masuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun. Lain dia budul ya budun. Nah, pan memang manusia ke jin heula. Tuh. Orang iya jin dapat Islam. Begitu Rasul keur maca Quran, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Inahan teh bisa tuh pastilah. Aduh gari yang mengadengin lagi dah keluar tai celi aing kabeh. Begitu Rasulullah keur maca Quran, cek rombongan jin, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami ngadenge Muhammad maca Quran, begitu indah Quran dibacakan. Yahdi ila rusdi, eta Quran nuduhkeun kana perkara anu bener. Fa amanna bih, akhirna kami iman ka Muhammad. Masya Allah. Ternyata para hadirin iman para jin. Sebab eta jin kabagi-bagi, aya jin Islam, aya jin kaf. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin eta aya anu Islam, aya anu kafir. Mantak lamun jelema aya nu kasurupan ulah ditanyaan. Terus ditanya anu kasurupan. Ulah baturna eta. Maka kalau ditanyaan ieu mah
kalau jadi tegeran, ngamuk, kalau ceklan. Awas, ayo kiber, antepkan jauh jangan. Iya mah kalau ditanyaan, nuti mana cenah ya, nuti mana? Aing nuti tadi. Gerak lempang segera mabur kali itu mabur. Aing mau lempang muncan dibere kopi. Hayang kopi naon tuh sia? Aing mah hayang kopi kapal api. Yes, ya jurignya kana kopi. Bere kopi pahit. Gerak lempang. Aing mau lempang muncan dibere rokok. Sia hayang rokok naon? Aing mah hayang rokok aki-aki nu ompong teh. Rokok Mang Makmun. Oh. Rokok naon eta? Samsu. Waduh, jinnya kana rokok. Lamun aya jelema kasurupan ulah ditanyaan. Kumaha kuduna? Adanan. Cuma urangna kudu bener-bener ulah sieun kena gertakan jurig. Adanan. Allahu Akbar. Ngamuk awas we antepkeun sieunan. Waldaekeun nyabok ka urang sebab kahalang asal urangna bener-bener ulah kele gertak ngedon ke urangna. Ulah adanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panah. Ala anu seserian. Nu ada nu ompong teu ngeunaheun cenah. Ala disangsarikeun. Kumaha lamun teu cager bae eta? Bah misalkan kasurupan di adanan teu cager. Ulah dijampe. Cokot tai kotok lantung nu medok. Sesegan kana irungna. Hangit atuh geus cager. Ieu mah kalau ditanyaannya atau angsa ngan jelema kieu. Woi jelema ompong teu sanggup aing sieun nyelap cek jurig cenah huntuna. Gitu. Nah, orang jin, naon kadaharan jin? Kadaharan jin cek Rasul tulang. Tulang eta kadaharan jin. Matak cek Nabi mun kadar sok 3 udah dipeak jeung tulangna sia. Modar sia kapelak nanti korok. Oh lain nukia pan, nukia mau ulah ning tulangna daging mun teu nyelap daging ka. Ada tahu nukia mah. Lapan teh bom tengah-tengahna. Ih di badan bom kalaka kieu. Tuh. Naon kadaharanna? Tul. Ulah. Cek Nabi hadza ta'amu ikhwanikum. Eta tulang kadaharan nuru anjeun. Sah jin. Mantak mun sop iga boga sope urang. Piceun kapang runtahan. Pakaleungit irah ge. Tebek dahar ku jin. Di mana imana jin? Dina liang-liang. Bisa aya liang cau dina ketanggal jauh aya lobang. Siapa muda ulah main kihan bae, bareuh kanyut cia ulah gagabah. Jin awal eta dina liang-liang eta imana jin cek Nabi. Seperti di pipir imah aya liang-liang. Eta imah jin. Di imah urang ge mun aya liang eta imah jin. Eta mah komo jina mataan eta mah. Sok seserepetan be sia eta mah. Aing mah aneh sia eta mah. Mataan ge ka mana wanian sia eta mah. Eta jin jabrik nu kitu ngaran. Orang eta Kangjeng Nabi kembali dari ka Mekah baji pan Rasul bersedih. Ibu teu aya, bapak tipayun, bapak kolot tos teu aya, mamang ge teu aya, istri pun meninggal dunia. Orang Rasul rek dihibur ku Allah. Kembali dari ka haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Orang eta Kanjeng Nabi rek dihib. Urang mun sedih rek dihibur. Ta ieu lamun dicaritakeun Isra Mi'raj mah bae peuting teuing. Hampura ieu ki ade kula teu bisa ngabas Isra Mi'raj mah engke bae sambungkeun taun hareup. Nya
ondang deui ka ditu tagih kulana Pak Haji lain ngondang nagih tahun hareup tahun kamari teh nya muga-muga berkah Isra Mi'raj urang kol hiji diampura dosa dipanjangkeun umur panggih jeung bulan Ramadan bisa ibadah di bulan Ramadan anak orang sing saroleh sarolihah jembar milik rezeki orang sehingga orang sadaya mautna husnul khotimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athirin irham 'abdaka dzal khataril 'azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna minal akhyaril marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Allahumma jalna wa auladana wa talamidana wa talamidatina wa ahlina min ibadikas salihin was salihat min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antarzuqana wa zawjatana wa auladana wa jiranana hajja baitika aminan wa umrata baitika wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sana marratan ba'da marrah karrotan ba'da karroh bitariqin sahlah ma'as salamah wal afiyah innaka ala kulli syai'in qadir bijahi sayyidil bashir wa bihaqqi wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.